si Mang Ajang teh aya tetangga anyar ngahaja we ka dieu. Alhamdulillah atur nuhun. Sami. Saha jenengan teh? Ali Ceidah. Oh. Nepakeun atuh sakanteuna. Nuhun. Abdi mah Ceu Kokom. Nuhun Ceu Kokom. Tos terkenal lah di kampung dieu mah. Abdi teh ngahaja ka dieu teh. Aya gehu, aya onde. Tibi Yuyun anu terkenal teh dengan di kampung ieu mah. Supados ceuk dia. Sapertos gue di kota. Sapertos nama. Oh gitu. Kela. Ari cece atos nguping teh anu sapalih bumi abdi aya sinden anu beken teh ya. Di paling mana teh? Abdi teh ngahaja ka dieu teh, ngahaja bade nerangkeun ka cece. Supados hati-hati. Aya naon Mata aya naon. Nya ari dina beken nama nya lah. Ngaku dina sorana halus. Tapi ari dina rupana mah asal jajar pasar. Baheula mah da perasaan teh. Ceu Kokom. Saha nu teu ngaho ka Ceu Kokom kamarinya. Nya tadi teh ya. Ya. Ceu ieu nya. Alus ka mah. Sebel. Adi lagi yul teh. Juragan Dogar baheula mah ka abdi. Juragan Dogar. Ieu teh gerannya mun sok napelan. Kantos nguping. Kantos sareretan mah. Anu mana teh anu beregegeh teh ya. Nu sagala terapkeun dengan aya jasna, aya topikna. Padahal mah asa teh resep-resep acan. Beuleum teh ka abi. Aya nama kana ieu. Bager deui maksana. Ngabegeran gitu. Udah makan di Belanda. Daja mata omat. Ulah. Ieu pisan teh teh ulah percaya teuing ka manehna teh. Terus tadi di. Ieu teh. Aya anu ngajaga pembantuna teh. Si Wasa, si Kata. Kana teh manehna teh sok jadi panglayar. Sok jadi comblangna. Comblangna Kak. Si Kang Dogar ka jeung ieu gitu. Ela Kang Dogar teh anu jangkung gede nu gede teh. Ningalnya sok telucu manehna mendingan kan. Baheula mah ka abdi teh akrab. Aya mah henteu. Ayeuna mah kadinya we kitunya. Kadinya we da ieu teh ya. Geura engke urang titip. Cobian di Tibi Yuyun. Mah ieu we. Abdi ieu. Terkenal teh onde Tibi Yuyun ka. Cobian sok geura. Engke pami aya Kang Dogar urang intip. Oma tangga aya geura. Aya mah balo ge naon. Nya. Gitu. Masa ku abdi teh teh diajak jeung abi ngintip ka manehna. Kumaha? Kudu diawasi aranana si Neng Iyul. Kitu si urang ngintip dong. Pegal teh teu kurang kira-kira biasana sok jam sabaraha eta liarna Kang Dogar teh. Ngapelan Neng Iyul teh. Itu juga baheula. Kali deui nama kitu. Tapi artinya ieu. Tok. Kemudian geura. Urang kalawas. Oh, bener. Ayo nang kalawas sanes keneh. Ya kitu nya teh nya. Omat. Coba ulah pos teuing. Ulah akap teuing ka Neng Iyul. Omat. Yang pertama teh ka abdi. Informasi ti abdi teh kada ieu. Lagi turut. Jadi Omar. Ade. Isi itu si Akangna. Sapil kumaha. Aki-aki atuh lah aku teh. Tapi kudu bageer deui. Sapil aku. Tapi aku lawan jalan laki, komo itu lagi centil. Gitu nya. Ya ieu artinya. Jadi jangan cek. Aduh, atur nuhun. Omatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kieu segala karata. Aduh. Sip. Usip. Sip. Kemana wae sih tanya? Enang ka warsa. Iya ka dia. Iya. Beresan ye. Mawa Sarua. Barang gawe di ditu ge. Mawa wadah na sarung na tolomong. Gacang. Gacang ngomong mana mah. Gacang tong lelet. Tayita. Ditu ge pukul lo maaf digaweun teh. Ya geus heula tah. Eta bisi kaburu nyimas ieu eta ngaliwat era urang. Wah, lan sakieu wae ieu meuni. Oh. Eta Wakang we sakieu wae mah nya. aing kitu geus kolot sih tinggal lupa teh. Karena kelamun katingal iku nyimas ieu mah leuh. Aduh ieu cenah ieu yang usem. Engke ieu babada ieu. Ieu babada. Geus ieu geus ramon bos ieu. Tetanggalan teh. Babadan eta teh belakangnya babadan teh. Ieu kenteng baburantap. Astagfirullahaladzim. Ya, sok sing rapi tong balik ke gawe teh. Mas sakieu wae mah Kang ku akang we da kuning sarua lo mah pagawean itu ge. Hari ini. Sep kecil dah. Kita kenteng beresan. Dia kai pinaskeun ka tukang. Kai terus. Ya itu bangsa kai kan. Ngarewa gitu bisa keburu datang juragan mantri. Sok atuh Kang bantuan Kang ku akang. Oh. Tak kenteng. Manahan deui sarua. Kenteng mah rapi kan itu batu na belah itu. Tuh itu. Kembali gitu sih, luksa kenteng mang dipakai deui teh. Kalaunan tah itu, kalaunan. Geus salah yang anggut tadiku. Yang anggut tadiku ka tukang. Heuh. Ngaritna sakalian. Nah, aing mah kan anggut itu ye pijeun heula eta. Dorong la loding durari durarurare. Siap. Di mana heuh? Ah, ieu we ieu. Di gawe pagawean Kang Warsa. Naon di gawe kita naon teh eta si Warsa teh cenah. Ieu sagala cucar-cacar. Sagala we pagawean manehanana teh gawean ku urang. Dibigawe ku maneh. Gawe we. Atuh uduh heula. Mun kawung ngeunah. Mana tuh seuneuna ieu teh? Unggulnya seuneuna tinggalan buat itu di kebon. Dah di bawah we nya. Bae atuh jik bisa pegawaian deui da sarua urang keur digawe teh. Heuh atuh hayo berjakeun heula ieu ya. Mereskeun deui ya. Jik atuh. Nuhunnya. Sok. Aduh, teuing we, susah. Duraring. Salah hari ringan. Jukut gamlung, araras pebalatan, dan gura-gura bersihan. Iya ta, jukut gamlung, araras pebalatan. Ayo, hari ringan.
Akang boga gawe. Nah, Kuring ge boga gawe. Sarua-sarua digawe. bukan ngeus tuh. Tadi jeung si Usep dihareup di ditu, beres. Nyetekan, ngarit, pager beres geus selalu geus kabeh. Hari di dinya warta. Tah, tinggali. Cukup gamung. Terus Lagi lu eta kan geuseukeut, hari geuseukeut, arek pake koren. pan kuring teh ngarangeun adi gawena arina diseukeutana heula Kang. Ya. Tuh. Ya can seukeut pisan atuh ya ge aritna oge kumaha rek digawe ngeunaheunana lamun can seukeut mah. Masuk atuh tah, gawean ah. Nah, saya bisa keburu datang. Iyo. Sok weh gawe serangan lah. Pujaan kang neng gelis pujaan kang pujaan kang Pada Juragan. Mang Warsa, kumaha cageun? Alhamdulillah, juragan. Aya sih deui. Alhamdulillah aya. Lain mun disalengit kieu itu agan beuki kieu, agan, aduh hebat agan. Kakang atuh Matak dogar, juragan. matak pantes. Tina ieu kagudamkeun. Nyaan eta teh. Hariringan, juragan. Pisan kasih kakang. Hariringan. Eta hariringan teh. Juragan doger. Cing itu menikah gegelan. Ieu. Nyaan eta teh. Juragan. Tapi hadiah nu dibikeun teh ku saya. Oh, pantos, Nyaan eta teh. Kumaha eta cing kumaha. Eta nganuhunkeun juragan. Aduh, diakar pun. Ini ngarep-ngarep aya keajangan ku juragan. Nyaan eta teh Warsa. Ih, hari juragan Si cinta ada, si cinta ada. cinta aya. Ayo atuh. Ayo Mamat, ayo. Juragan, nulis seungit nyamuang. Kumaha Kang Warsa? Kamana si cinta teh? Aya, tenang juragan. Ayeuna mah kieu. Kuat Kang Warsa, geus teh kuat. Kieu heula ayeuna mah. Bade nyesep. Siap. Sep. Ti juragan aya nyesep. Asba. Ade. Asba. Oh juragan. Juragan. Nuhun. Iya. Banyak tuh juragan asbak kieu atuh. Cika nu marmer nu alus banyak. Astagfirullahaladzim. Nah, di dinya. Anu marmer tuh itu tuh. Tah eta. Nah, sok kadiekeun. Juragan. Leueut, bade naon? Kopi aya. Kopi, pak anak. Kopi Anyar. Kopi hideung. Entena ente siga sok. Kopi hideung. Kopi Garut. Siap. Juragan hayang ngopi. Hayang ngopi. Kopi Hideung. Juragan. Kopi hideung. Nah, juragan tak kitu juragan mah enggak. Insyaallah. Si Neng ge kode ditambah. Gitunya. Itu mah eta hari ringanan atuh juragan Gusti nu agung abi kita percaya juragan. Nyaan eta teh. Si juragan mah. Kira masa. Nanya cing. Kumaha. Hadiah nu kamari gengen geus dibikeun. Diango
Sadi dinten teh. Ya aneh nanti. Dianggo. Ya aneh nanti. Aduh. Hayang naon deui cenah, hayang naon deui. Ai kamari mah kan seneng ieu teh sok nyanyi gitu. Ai Pak angkutan gitu kan banyak anak angkot we. Kana angkot. Banyak anak angkot. Omongkeun gitu. Juragan siap nganterkeun. Ih, Tah gitu atuh juragan hade. siap gitu. Pantes atuh. Omongkeun. Artis kelas atas, silen kelas atas. Kana angkot, kana padati. Omongkeun ka sini. Siap. Siap ka mana gitu. Tah. Cek bisi eta kira sakedeun bisi eta ge sampai heula. Jadi ya juragan. Coba sebenarnya pangabutuh nanti. Tapi udah mau bantunya, mau bantunya. Kan ku eta abi ku mau nepikeun lah ukur tapi dah taramen tah aja memang kan abi sok surti. Kira-kira naon, kira-kira. Ya eta rasa ya eta meureudannya bangsa Angloan lah suka. Pakaian. Ari kumaha? Ari silen teh, ari perkawis Angloan lah juragan. Eta mah da selera si dan kurang mau bisa meulikeun. Gampang eta mah Kang Warsa. Ari saukur pakaian, baju, keur nyinen mah si Kakang atuh. Kamana teh Sep? Mana kopi teh? Naon heula cai gitu? Eta kan tinggal nyetrikeun di dinya. Teh. Cai Sep, kopi juragan eta ame anteng ngantosan lerna. Naon ieu teh? Mangkarta. Ih, Dageng Mangkarta. juragan ye. Cager juragan. Kumaha juragan cager? Alhamdulillah juragan kieu we ningan. Silen ya. Silen. Sinen aya sinen. Aya naon ieu teh? Nya sahareng-heng pisan. Ih, bobo ieu kan juragan saya pamaksadan. Naon juragan? Maksud naon ieu teh? Kumaha? Eta geus ditepikeun genggen anu kamari teh. Terus juragan. Nu bener. Ih, dah ngosok tadi. Gelang. Gelang oge pan ari nyanyi teh pas sok katingali atuh gelang. Sinyaan eta teh. Gengge. Naon juragan ieu teh? Gengge jeung gelang dipikeun keur si len. Kela. Bohong eta mah juragan. Bohong kumaha? Sidik. Bohong. Kasih apa? Katakeun. Kang, teu meunang kitu, Kang. Ih, Naon deui cenah juragan? Cing naon deui? Gelang genggen duit segala ge diserahkeun ke si Karta. Warsa. Nah, Warsa nu bener atuh. lah, ieu mah teu apaleun atuh juragan teu apaleun. Da Saingan ari kitu mah. Iya mah bener. Di kebun wae. Hah? Iya masuk mendampingi si Len mah. Bohong juragan. Tolong percaya. Balik Warsa. Lu bener. Ya, aduh juragan namanya abi bohong. Lain duit sawe ti kita teh Warsa. Iya mah da Geng-geng gelang duit segala dibikeun. Sep, eta kopi heula. Jadah nipu aing. Kela juragan kela. Jadi mah euy sih. Kok bisa tak? Mesti cekik wae. Hayang. Ampun bisa. Aing di bawah pondok. Ramjadah. Ya. Ayah nu gelis. Di mana ieu teh gelis. Tadi toko kan. Aduh si neneng gelis bener hebat ieu. Ari akan pasti mana? Meuni seungit. Kakang mah uing pidinya gelis. Di mana? Tinen kan juga aya saurna nuju beli. Ieu wih di mana ieu nek nu gelis. Wih di mana ieu di mana? Didinya tos di toko balaja anak. Kokomar baskom ya.
Kokom mah baskom. Kokom komaria. Kokom komaria. Apa nang anak sok ka imah. Iya wah. Idah. Aduh, idah. Naon teh arti mah? Jika milik ka Samarang. Makin kemari. Abang sayang. Aduh gitu. Di mana itu berarti teh? Kumaha kokom. Aya naon kokom. Enak tahu, naon. Pasti toko bieu tanya ku sorangan atuh. Akang biasa Gimana si Nyai teh? Dijawab. Orang mana si Nyai Tong teh? dijawab. Kokom marsikom. Meni esek. Meni goreng gitu. Nah, kenal neng abis bahas nogar. Juragan nogar. Hoyong naon. Kakak. Hoyong naon akang. Indah. Ulah dijawab. Sampai ku abi dijawab na oge. Kokom cemburu ya. Si Kokom cemburu sama kakak. Aki-aki dulu teori gak gitu. Buru nyus. Kokom. Nah, cenah cek. Tong dijawab. Iya, kita tadi oge. Tong deket-deket atuh. Hayo we teh ka nempokan nu geulis. Nu gelis. Langsung olohok hayang kabita kamari akoko. Lain gitu. Kang makan. Panguda. Ih. Pangjegodna atuh. Ibu ti mana goreng? Ih. Lain pemuda geus kolot teh. Aki-aki. Tong tingali aki-aki semangat nah atuh. Dengan kuning ieu ditolak. Ih, tanyakeun ka Mawar. Ih, Cek Mangkarta, cek Mangkarsa bohong ombe. eta mah bohong. Mungan nang ieu teh. Puas dasar aki-aki mah heot. Kurunyus cek. Omat ulah daeknya omat. Ulah daek aki-aki. Ngerti dinya mah. Padahal geus deukeut. Teka hati saya makan doa. Kang. Sep. Dia Sep. Maka duduk. Iya. Kang Warsa. Akang teh sarua kaos urang-urang. Iya, bener sarua. Digawe kasih Nyai. Akang teh ulah gitu atuh kudu nama. Ulah bentik curug balas nunyuk. Sarua we urang gawe pada-padana. Akang aya bagianana. Kuring aya bagianana. Si Usep sarua. Gitu. Kan we sarua bener teh Sep? Benar. Lain ngan saukur. Tah ieu, tuh ieu. Tah eta. Teu bisa kitu Kang. Ieu. Kalakuan gitu teh kalakuan nu goreng. Matak teu pika ngeunaheun. Jeung hirup teh kudu jujur. Akang teh ye lain pajarkeun si Karta hayang. Pamerean ti si Juragan. Teu saeutik oge henteu si Karta mah teu. Tapi akang kudu ngarti. Pagawean nu saperti kitu teh naon Kang? Goreng kasebutna. Alak nu goreng. Kaharti karta. Bisi kadenge ku tatangga Kang. Kaharti karta. Kurang tipan boga agama. Boga pangeran. Tah, sing inget ulangan saukur. Bentik curug balas nunyuk. Hampura. Gitu, Hampura kata hampura usep. Ya, bakat tingku butuh. Bakat tingku butuh. Itu gawe teh. Dihampura. Tapi kaharepna akang kudu pada ngarti urang mah. Hayu urang gawe bebarengan, gawe rancagekeun. Benar. Ngarah ka urang nangeunah. Komodri kadunungan urang, nyai nya gitu. Jeung diulah tepikeun kajadi masalah ayeuna. Kasih Juragan naon ayeuna. Ngadu-ngadukeun si nyai.
Keur main masalah jodoh mah da Gusti Allah atuh. Nu bakal ngayekeunana. Pamali. Kangge. Siap. Kitu tah. Bener. Nya, Bener. Kitu we. Ayo atuh orang gawean di nu sejen. Tah, Bisnisnya rek ka mana-mana deui. Heeh. Yuk. Si kabur si Nyai datang pang nama era Ya. Ayo atuh ah. Ya. Darah. Kami mah rek hareup we. Ayo. Ya, sok. Wingi beres di dieu. Audio. Klip. 07 scene 6 take 1. Action. Action. Makanya dia cek abi, geus kitu si uang geus ieu, ku angdaro teh toong heula tuluy bukakeun deui. Oh, bukakeun deui. Oh, salah berat. Klip. Scene 11 take 1 kamera Abah. Action. La 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 baby. Cut. Cat, take 1, kamera 1. Action. Assalamualaikum. Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.